Ngadeuheus Kakangjeng Nabi berkata kepada Nabi, saur malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, hei Nabi Muhammad, kaulah anu matak ngadeuheus saya yang berkata, katitipan salam ku Allah, ketitipin salam sama Allah Ta'ala ka sampean jeung kaula ke kamu sama ke saya anu matak ngadeuheus yang telah bersabda mere pituduh memberi petunjuk ka sampean ke kamu ku ieu doa jeung Allah sama ini doa dan Allah Ta'ala meh ngadamel dunia sebelum membuat dunia 500 tahunan 500 tahun deui 500 tahun lagi kaula geus nuliskeun 500 tahun lagi saya sudah menuliskan karena ya doa menuliskan ini doa dina tihang ares di tihang ares ku sabab kitu oleh sebab itu saha jalma maca doa ieu dina siapa saja manusia membaca doa ini dalam malam Jumat bulan Ramadan dina awalnya Ramadan atawa dina akhirna atau dalam akhirnya atawa dina akhirna tangtu atau dalam akhirnya tangtu eta jalma itu manusia ku kami anu agung sama kami yang agung dawuhan Allah sabda Allah Ta'ala disubadanan sakabeh pangabutuhna dicukupi semua kebutuhannya jeung tangtu eta jalma dan tentu saja itu manusia menang Lailatul Qadar dapat Lailatul Qadar kalawan berkahna doa ieu yang disebabkan berkahnya doa ini jeung Allah Ta'ala ngadamel di langit 7 dan Allah Ta'ala membuat di langit 70.000 malaikat hiji-hijina malaikat satu-satunya malaikat sirahna 20 kepalanya ada 20 jengkemna 20 mulutnya 20 ari hiji-hijina jengkem letahna 20 semua kepalanya mempunyai lidah 20 eta kabeh letah mere tasbih jeung
maca tasbih jeung maraca tahlil dan membaca tahlil. Ganjaranana pahalanya keur jalma buat manusia nu maca doa ini, yang membaca doa ieu. Atawa tuliskeun atau cuma menuliskan atawa mamawa bae atau cuma membawa saja. Jeung Allah Ta'ala ngadawuh, dan Allah Ta'ala bersabda, saha jalma maca doa ieu, siapa orang yang membaca doa ini dina malam Jumat, di malam Jumat bulan Ramadan ti berang atawa ti beuting di siang atau di malam atawa ngadengekeun bae atau cuma mendengarkan saja atawa mau mamawa bae atau cuma membawa kitab ini saja, tangtu eta jalma tentu saja itu manusia ku kaula anu agung sama Allah yang agung disubadanan pangabutuhna, dicukupi semua kebutuhannya dunia dan akhirat. Deui dawuhan Allah Ta'ala dan sabda Allah Ta'ala, Hei Nabi Muhammad, sakabeh makhluk. Hei Nabi Muhammad, sakabeh semua makhluk hudangna ti pakuburan, bangunnya di pekuburan pada sitaranjang, tidak memakai baju. Tapi siapa saja jalma manusia maca doa ini sejak ngagungkeun bulan Ramadan, hanya untuk mengagungkan bulan Ramadan, tang tu dipapagkeun, tentu saja dijemput ku malaikat sama malaikat bari mawa pakaian bari sambil membawa pakaian ti surga keur anu maca doa ieu, untuk orang yang membaca doa ini terus dipakaikan ku malaikat sama malaikat jeung dan eta malaikat bari marawa sambil membawa wadah mutiara, wadah yang berisi mutiara. Lanjut part 3.